warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kasadayana murangkali kelas 4 kanggo pembelajaran bahasa Sunda. Mangga dibuka buku paketna halaman 20 hiji. Kaca ka 20 hiji metakeun paguneman anu A maca pedaran. Ieu dihandap aya pedaran ngeunaan sato anu sok disebut maremot. Pek ku hidep baca sing taliti. Di bawah ini ada pembahasan mengenai sato atau hewan yang suka disebut maremot. Silahkan oleh kalian baca dengan teliti. Nah, judulnya maremot. Ngaran sato maremot. Cirina rupa kawas berit, warna buluna bodas, hideung atawa coklat, disadana kawas berit, kaasup sasatoa nu halal upami didahar atanapi dituang. Babari reukah baranahan, lamun anakan jumlahna biasana 2 nepikeun ka 5. Kadaharana jukut atawa lalab-lalaban. Paling gede beratna nepi ka 1 kilo. Jadi maremotnya rupa kawas berit, warna buluna bodas, hideung atawa coklat, disadana kawas berit. Mangfaatna tiasa diingon, dikukut. Janten katuangan daging marmot katelah seueur hiji. Nah, jadi halal tiasa dituang. Bakating kulucu sok dijadikeun cocokan ku barudak. Saking lucunya suka dijadikan mainan oleh anak-anak gitu. Kokotorna tiasa dipakai gemuk. Jadi kotoranana bisa dipakai gemuk teh naon? Gemuk teh pupuk, lain gendutnya. Nah, di dia aya bacaan pedaranana marmot sabangsa sato anu rupina teu tebih sareng beurit, namung langkung ageng. Warnana oge rupi-rupi, aya hideung, bodas nyacas, coklat, oge aya nu nyampur 2 atau 3 warna. Marmot kalebet sato anu halal, malihan mah dagingna seueur ngandung gizi. Kokotorna oge tiasa dijantenkeun gemuk atanapi pupuk anu gunana kanggo ngagemuk tutuwuhan. Jadi untuk memupuk tumbuhan. Kantenan upami dianggo ngagemuk kacang turus, biasana matak enggal jangkung tur subur. Ieu sato miarana henteu sesah. Biasa di tempat heureut, sempit gitu. Babari baranahan teh babari melahirkan, gampang melahirkan. Jadi 2 sampai 5 sekali melahirkan. Kadaharanana jukut atawa lalab-lalaban sapertos wortel, sausin, daun sampe jeung sajabana. Bakating kulucu-lucuna ieu marmot sok dipiara di imah, di rumah gitunya. Disadana oge jujuitan cuit-cuit. Lamun ngajuru jumlahna sok langkung ti 2, malihan mah sok didugikeun ka 5 anakna teh. Kabiasaan di lembur mah upami tos rada ageng marmot teh sok dipencit teras dagingna diolah, dibumbuan sapertos masak daging hayam. Rasana oge henteu tebih sareng daging hayam, empuk tur raos. Sok sanaos mirip sareng beurit, ieu sato teh henteu pikageuleuheun. Ningali buluna matak pikaresepeun, lalucu sareng bersih. Tah, enggak ayeuna di dieu aya kamus alit. Ari dieu kamus. Tah di dieu maham eusi pedaran. Sok ayeuna ku hidep di eusian. Pertanyaanana ti hiji dugikeun
ka 10. Tapi baca heula pedaranana nya, baca heula terus di lisian. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.